Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papengen jeung urang si Pompom di Bocah Sunda. Iya, jadi baraya channel Sunda dimanapun kalian berada, anu sok anu can subscribe channel ya, subscribe bola soalnya abdi bakal terus ngadamel video-video tentang game anu menurut abdi rame bisa dijadiin konten. Jadi enak abdi badai saran atau rekomendasi game, misalnya bosan karena ML nah FF naon iya game nanti teh barbecue bisa jadi salah sahiji game anu bisa kumaha dipenkeun teu matak nyeun rungsing. Soalna abdi ge ieu karek main tadi beurang ayeuna geus kana diamond 4 deui. Kan gancang gitu. Urang can ngalaman eleh teh tadi. Jadi resep gerah orang tes ke tuh di era-erana aya Valkyrie, ada barbar, orang aya soalenana aya tuh aya arena barbar ki buat adventure perang paket merah. Orang cobain malah langsung masuk duel. Jadi babari gitu mana teh kudu tibang kieu teman tak musingin gitu jadi nate main ML main FF mah orang ge sok aya rada rungsing gitu. Komo ngestare naik turun deui ala auto mah resep jeung lucu ningali ka pakai tawar hipu gitu buat maknya bot karena diamond bot. Asal sing pintar ya mana ya sing pintar manyang kudu ngotak dan puk anjay dua orang cuk ngalegeg pisan we teu kudu nunguan kos ML gitu lila cuma genah pae dia ngalegeg mamam ngege mamang dia break cuk ini jagoan channel malah cara yang menangna kudu squad pan 8 orang gitu di tiluan jadi mun yang menang kudu salah sahiji wakilan atau sahae atau wakilanna bisa kowe di urutan ka hiji kedua ka tilu mun ka tilu ngurangan atau iya naik teu turun teu jadi usahakeun kudu ka hiji ka dua gitu. Urang can ngalaman eleh gitu tadi resep gitu ayo menang ilor meureun ini tapi teh ngalawanan so teh memang nyedot kan darah. Orang karena diamond ya padahal diamond tier pangluhurna katilu asa teh da diamond teh naon teh deh konon pangluhurna teh tereh pokona mah da ieu dirampung tuh langsung bangkit deui gitu teu kudu nungguan heula teu kudu cooldown bagi orang ge apal tiba heula ya game pengen karek main ayeuna karek kabita urang rungsing main ML eleh manduy jadi mang mamam dia tuh langsung pangluhurna tuh iya raja pangluhurna panggegena cenah urang ge karek pemula gitu. Tapi istilah pemula tidak aku miliki. Tuh hipu anjay mamang kolam cuk mesti jadi kema cuk
pingang. Duh, kabur euy. Pae kebaturan. Yuk, wah, anjay, auto menang cuk. Pae aku musuh ya teh. Jadi musuh di luhur gitu. Pertahankan jadi orang tong pae. Wah. Oh, ya. Lama sudah. Aduh. Aduh, mana kayak gue. Yes. Dia. Wah, minum. Dia, aduh anjay. Wah, anjir pae euy. Bangkit. Aduh, kau pacu. Ayo bisa. Bisa euy. Wah. Ya. Ku musuh benang nak kampret. Benang deui. Dah, aduh, kabur. Mana sakarat. Anjir. Kelo si Riwik, ayo mainnya rek di comeback untung. Wah, pinang. Skill nanya. Iya nak, nanya. Yang bisa milihan gitu anu jadi lompat tarik. Itu nyetrum. Iya. Mantul. Mamang gege. Aduh. Mamang. Wah, tuh benang cu. Wah, kampret. Wah. Selamat. Alhamdulillah kedua cu, lumayan tuh. Kedua mah kieu ngurangan jadi teh. Ranamahan. Sekuat batur kayak jina kan batur tuh. Lumayan. Itu mata kerungsing ke orang naga gitu. Kalau mending main iya tuh kerek level opat diamond opat. Diamond opat. Tapi abis itu apa gitu orang coba deh ya sekali deh mamang lor nama rendernya mun ML malor meureun tapi itu nenggelan ke orang iya unggul. Ya Thor bom kampret gua bayek nih buat orang kalau dibalikin dari bom nih. Wah dia ya GG dia aduh elip silan batur mah santuy gitu bisa menang melawan bos ya. Dia double kill di sampah meninggal nah double kill. Palu lah dia mamam dia kucet di wani anak tuh kadua kene manu kayak dina ini kayak dina tah ngegeng ya jadi ungu ayo bisa lah. Wah ribu dirembung diberi wah dikepung cuk. Harapan dari kumaha deui geus kitu mah. Aduh tuh kenal geus hiji deui abetkeun teu kena deui. Pae GG mamang baturan jadi urang pae. Kayak 2 jadi ke 7 Malik. Serius alegeg. Kuanianan gitu ngelawan orang mah. Mun ambil di posisi main nama mundur gitu udah apa GG. Ketang. Yes. Kabur lah duaan. Sekuat. Wah jadi ya. Wow kabur. Masih bisa. Aduh. Untung jadi terjadi. Segitu kedua di memang lumayan. Ini lumayan.
Intinya mah ieu game teu musingin isep eleh ge na tibang main kedeng da teu kudu amak mah eleh ge. Jadi sekilas pilot abdi mun resep kana pidana tong lihat bilik share komen jeung subscribe terus bagikan ke batan nalik dan Facebook jeung Instagram.